atawa ngagadekeun jelema nya. Jelema kan teu bisa dijual. Aduh teu gaduh artos abi bade ngagadekeun pun anak ya. Bangor lah diingu ge kalah jahat beas. Digadekeun teu meunang nya. Barang nu digadekeun teh kudu barang yasihu bai'uha anu sah dijualna. Walau kana musaan sanajan ku dijualna teh eta barang teh sumarambah. Seperti kenaon barang nu sumarambah teh nya naon atuh barang anu ku diengkeunna teh kalah paturai ka ditu ka dieu naon nya jiga naon atuh jiga naon cai minyak keusik nya sumarambah anu pabureun cai ka ditu ka dieu moal ieu nya urang mah moal ngagadekeun kitu mah pasti nu digadekeun teh barangna jelas, barangna teuas, barangna seseg, moal pundah pindah teh babari nya. Mun ngagade sawah jelas sawahna, ngagade kebon jelas kebonna, dina urugna ge da di dinya keneh. Ngagade motor jelas motor mah sanajan pundah pindah ge masih jelas motorna. Ta ieu mah sanajan sumarambah paburencai mangga eta oge asalkeun masih keneh sah dijual beulikeun. Wa fil marhuni bihi jeung disyaratkeun dina barang anu digadekeunana naon kaunuhu buktina itu marhud beh teh dainan eta hutang walau manfaatan muta'allaqatan bidzimmati kama iza alzama insanun sapertikeun di mana-mana mastikeun saha insanun jalma zimmatan akhara kana tanggungan anu sejen hamala anu mikul itu insan ila makata ka negara Makkah fi awali syahri kada di mimiti bulan anu wasallamahul ujrota wa khofa min harbihi patolaba minhu rohnan fa innahu yasihu. Termasuk ngagade dina pertanggungjawaban. Ngagade pertanggungjawaban majiga bahasa geus lah tanggung jawab dina nyana gagal gekeun ku urang dipangmayarkeun ta sapertikeun kitu meunang eta teh nya. Jadi dina masalah gade mah nu ngagade henteu berarti ngamiliki barang anu digade. Cenah hayang ngamiliki tanya heula nu boga barangna ridho teu ridho abi mah sok. Jadi berarti abi mah teu ridho berarti tinggal pilih-pilih naha rek tulus ngagade atawa moal ya. Lamun tulus ngagade berarti nu ngagadena teu meunangna naon nya. Ngan lamun moal tulus da daek sote ngagade lamun boga barangna ta eta mah wayahna jadi haram lamun tulus ngagadena. Anu sering masuk digade mah naon kebon, sawah, ngagadekeun sawah 10 juta. Kan sawahna di urang mah otomatis milik nu saha? Jadi milik nu ngagade. Padahal ari ngaran-ngaran gade teh eta barang statusna ngan saukur jaminan. Atuh lamun teh mah dipaksakeun bari nu boga sawahna teu ridho maka hukumna haram. Mantak lamun bade ngagade sapertikeun ceuk si A teh mang urang rek ngagade sawah 100 bata 10 juta. Tanya heula ieu sawah ridho teh ku urang digarap? Ridho tah tuluykeun. Lamun teh mah teu ridho ieu mah kapaksa we dibikeun sote pedah urang butuh duit ulah tulus nya. Da lamun dituluskeun haram hukumna. Nya secara naon mah secara zahir mah urang teh batian nya duit anger nya penghasilan aya padahal kikituan teh lamun nu boga barangna teu ridhoeun mah hukumna haram. Kumaha gambaran teu ridhoeun teh?
dibikeun soteh kapaksa pedah urang butuh duit mantak kedah jelas minimal taroskeun heula pami bade ngagade teh eta dina masalah gade. Titik wakalah ngawakilkeun lohir ieu mah nya ngawakilkeun mah osok urang oge wakilan lah urang tah kitu. Kumaha ye ngawakilkeun teh wa arkanul wakalati arbaatun rukun wakalah teh sadayana aya 4 hiji muwakil anu ngawakilkeun wa wakilun kadua wakilna wa muwakalun katilu anu diwakilkeunana wasigotun sareng kaopat segat bahasa lakin la yustarotu ngan tatapina teu disyaratkeun naon al qabulu qabul narima lafdzon kalawan lapad wa yustarotu jeung disyaratkeun pil muwakili di jalma anu ngawakilkeunana naon sihatu mubasyaratihi sah ngalangsungkeunana muwakil wakala mak kana perkara wakala anu ngawakilkeun itu muwakil pihi kana itu ma bimilkin kalawan milik aw wilayatin atawa dina masalah ngurus wapil wakili sihatu mubasyaratihi atasarrufa li nafsi ngawakilkeun di dieu teh jarang kaanggena nya terutama anu sangat berpengaruh mah lamun ngawakilkeun miwarang pangnalakeun ari ngawakilkeun wakilanlah urang bakti wakilanlah urang tahlil wakilanlah urang dahar eta mah wakil nya sanajan dicampuran heureuy tapi wakil anu berpengaruh sapertikeun kumaha urang ngawakilkeun ka anjeun pangnalakeun pamajikan maka pamajikan bisa katalak sanggeus anu dititah ku urang nganepikeun talak ka pamajikan ngan salagi teu ditepikeun mah maka talakna candragrag ta eta fungsina wakil teh sapertikeun kitu atawa lamun di pasar mah ngawakilkeun pangladangankeun tah eta meunang nya ngan lamun teu nitah ngan hihi denganan eta mah doraka nya ini naon kajongko eueuh nu bogana teh bae bade diperyogi naon tah sok diladangan ku nu gigireunana lamun teu kawakilan doraka eta teh nya titik wa ayyakuna qabilan linniyabah fa kharaja al ibadatu wal hududu wa dakhala tafarruquhu az-zakah wal kafarah wa dzabul udhiyah wa bisigah al-abdu min ahadil janibaini wal fi'lu minal akhar